gering. Nu ngalongok eueuh jalmana tepangkeun kelompok simkuring nu hade taya bandingna. Titiran manuk titiran, gapura manuk titiran, hayu urang sisitiran, hampura anu kasitiran. Miftah, Miftah, Miftah. Naon euy, hayu urang ngaos. Kamana jalan ka Laos? Kaditu ke arah Manjabal, asa tumben ngajak ngaos, biasa lagi ngajak mabal. Asa can pernah orang ngajak mabal ka maneh mah. Kela tuh minta izin salah ka Ibu Abi. Bu, Abdi bade angkat hawa ngaos heulanya. Oh nya kade di jalannya Jang. Ka warung meser jangjang, kade poho ka bumbuna, kade di jalannya Jang, ulah belok ka mana. Mohon Bu. Assalamualaikum. Salam. Ayo Nas. Ayo. Hai ini orang ke warung heula. Rek naon Nas? Iya highway. Meser. Meser rokok. Rokok LA teh. 2 batang. Biasa diketeng ya. Oh nyata saya iya sampurna mil teh 2. Barain teh? 5.000. Ya teh, pas. Si buku pas berak kene, bukunya teh meuli di toko. Bajunya siga budak soleh, kelakuan sok meuli rokok. Iya, teh dah haji ke sekara rokok. Mun teh. Ya. Hai Mik. Enak kamali rokok. Baik gula ka CCC, baik kan cak seme baik atuh urang nas teh da ngawas malilah kene. Tapi hejon masih Budi dipakeun aku Bang Koko, oko nyamper ngajak haji tapi jual ngajak ngarokok. Baik atuh we kagok geus meuli 2 batang. Sanggeus atuh. Ayo. Ayo. Kasubang di siga lilis, ini naik sepeda, ayah eteh garelis, pada kemana atuh? Lima sok naik gajah nada harga-harga rekos atau kurimah menjadi penghuni surga. Kami abisan influencer saja badai ngaos. Ayo atuh bareng, mung abi mah sareng awal badai nyamper dalam Mekah. Ya tuh, miring. Yuk. Miftah mah tos angkat ngaos. Ka warung meser ragajina aya 2. Boga budak rajin ngaji, nu reueus mah pasti kolotna. Nyantos atuh angkat heula. Assalamualaikum. Belagu geus ya mah tulisan. Endak karek ngarokok. Atuh, ayo kieu ya. Lawat. Cicingkeun heula teh. Itukeun. Sok cobaan. Nah, akhirnya kan geus bisa. Oke deh ya. Siap. Itu sambil simpen sana si kelasnya. Mana? Itu tuh. Oh nya tadi malayan ka indungna ngomongna bade ngaos. Nya. Betul kayak ini. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naon, Neng? Oh, Mita itu Mita menuju ngarokok sareng keras di ditu. Ah, manya salah ningal meureun, Neng. Itu bener di ditu jeung si keras. Budak teh. Ayo atuh antar di mana budakna? Lagu gitu nu mana? Ah, mana? Itu goblok. Aduh, kumaha atuh teuing. Aduh. Allah budak teh ongko tadi cenah rek ngaji
ngaji, nah gini aya di dieu. Henteu Bu, abi mah teu ngarokok. Eta gini ngerokok. Poe kemis bade nyoblos, KTPS nganggo samping, ngomong nama rek angkat ngaos, pek teh keur ngarokok geuning. Samangka di dahar kabeh teu poho make masako. Ongkoh teh budakna soleh, ayeuna kalah ngarokok. Hareupeun imah keur dipager tukangeun nama loba sampe. Hareupeun kolot mah meuni bager tukangeun nama geuning kieu. Buah kado menerea jeung dalik Madinah wadah teu kudu ngarasa era jalma mah tempatna salah. Cemarkona micen rontah ditampura. Nya ngarasa salah mah kuduna menta hampura. Nya Bu, abdi lepat hampura mau sekali-kali deui. Nya dihampura tong sakali-kali deui tong sikenas oge saruana. Mohon Bu hampura. Nya tos we ayeuna mah sok arangkat ngaos ge. Siap Mohon, Bu. Bu. Saninten buah saninten dicandra kaparapatan hapunten urang hapunten samudaya